Apa sih kucing mah? Masih kucing mah emang lagi nak lak-lakan duri. Salam. Sok lebat, kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak nih. Tapi Aduh, iya. Asal lu ganjel euy dak. Kemana we? Kakuan saya teh. Teu sararupan teuing, hah? Ka guru ieu cangcut dialungkeun. Beungeut deui. Maneh. Sok ngaku saha? Saha ieu? Cangcut teh. Kana beungeut keun. Sok nantung. Nantung kabeh dihukum, amun teu ngaku kabeh dihukum. Urang mah tuduh. Nantung. Ayo jadi bilang kerok kan nantung. Ya. Tersopan. Ya cangcut kana beungeut dihukum. Sok urang ngawitan ngaos. Bentar. Sok. Aduh, Gusti, Agung. Cik ulah nyampekeun ibu Gusti kitu-kitu wae cangcut. Di alung-alung lain mati lepan. Kamari teh hanca teh. Surat naon? Surat Anas. Surat Anas. Surat Al-Falaq. Sing bener. Teu merhatikeun berarti Al-Falaqnya. Al-Falaq. Surat Al-Falaq teh diturunkan di Di Cina. Di Cina. Cina. Sing bener nama itu di mana? Non? Salah. Meksiko. Astagfirullahaladzim. Surat Al-Falaq diturunkan di Madinah. Terdiri dari berapa ayat? Cerit? 7. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ari mama Islam lain. Islam. Kunaon mah kita terang. Suka na KTP. Tadi ajarkeun. Eta ku mama. Duka. Kan mamang dokter tadi diajar sareng ibu. Kapan aya di bumi geus kedah diajar. Saha ngaranna mamah teh? Emak. Emak. Kan mamah teh saha namina? Emak naon? Emak. Mak. Ai bapak manggilna ka emak naon? Si monyet. Astagfirullahaladzim. Gusti. Capek ieu teh. Sok baca apa? Sok baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Pan si Ucirit mantos macan. Aci. Oh aci heula. Isi. Aci heula. Ica, Bu. Oh Ica. Oh. Surat Al-Falaq ayat 2. Baca. Mayawang deui wae. Baca. Al-Falaq ayat 2. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Naon eta buku mewarnai? Kada mak masih hana nu kieu. Astagfirullahaladzim, batur mengawa buku. Di ama. Kalah nu kitu. Ulah seserian. Dicarekan teh batur mah mikir. Tongkol dicarekan teh. Tongkol. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tanah. Oh. Tongkol. Hei. Astagfirullahaladzim. Balik kamu. Balik. Jangan salaman ka ibu. Bui, eta mah. Naon deui? Salam. Jing. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Saking malam mah ibu teh capek ya. Hega aliurannya ka mamahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gusti nanggung. Si Ucrit bager-bager teuing kitu-kitu gaya Allah. Mending ngeupeulhan ka ibu. Tapi ya teh asa gara retek ya teh. Panangan teh.